sabab cinta ka ulama eta bakal ngahijikeun urang sareng aranjeunana. Cinta ka wali bakal ngahijikeun urang sareng anjeunana. Ieu didawuhkeun ku Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh mantenanana yuhasyarul mar'u ma'aman ahabba. Sakabeh jelema dikumpulkeunana teh engke teh ieu dina poe kiamat jeung saha nu dipika cinta ku manehanana. Mata ulah salah menaruh cinta. Awas, jangan salah menaruh cinta. Dan salah we menaruh cinta, cinta ka juri jeung juri kayak cinta gitu. Jeung juri gitu rezekina gitu kan. Nah gitu, ieu haol-haol teh perlu pisan. Di kalangan umat Islam kudu ngayakeun haolan para ulama para wali supaya aya cinta ka wali.